mana nyebut kene bau. Oh, ngajar kene. Sebenarnya kan kali itu lah kalau ngomong begitu, mau datang. Sanajan kosong kurang bau, kan bae eta teh ciri di kurang getol sakola. Abi moe teh eta tuntas bau kayak geledek da abi teh ngabelaan presekolah yang seriake. Kumaha deui mah urang kur mau ka hiji-hijina eta mah. Make jengahina sakos kaki urang bau-bau kitu atuh da. Nyaho meureun masuk urang per hiji-hijina teh. Sabelah. Ya, ambelan. Menang meuli, yogi dong marukanana bermurahnya. Deh, itu murah, tapi Naon? mana masuk kayak gini? Tetap, itu tetap. Naon? Asal bapak bau. Saksi kesadayana ya. Seleksi ieu tidak berdasarkan suka atau tidak berdasarkan kenal atau tidak berdasarkan dekat atau tidak. Ya, semuanya berdasarkan kemampuan. Kemampuan anu Mang Ahmad tuh. kuring. Dan tadi geus dilimpakeun na kuringnya dipercaya. Jadi sadayana ka saksi anu ka seleksi dititah nama opat. Anu ka seleksi poe ieu nanti luar. Berarti kurang hiji deui masih kena misteri ku kami saha nu bakal kapilih hiji deui kumaha aya Edward anu kapilih hiji dua Mobil urang mesti dijatuhkeun eta disingiraikeun di mana. Usah kurang sampai Iya, makan-makan euy. motor polisi tadi anu kapilih kieu punten anu kapilih lain hartina lebih baik daripada kalian daripada yang lain bukan tapi karena berhubung apa yang saya butuhkan buat besok itu memang ada